Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang danggukeun deui. Sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judul ning carita awewe Kajajaden, hasil karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran kang tele kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting, nyatana di bumina oding anu manharita nuju paciweuh kulantara nuju tahlil kadatangan hiji makhluk anu kukuncungan nyaeta pocong meureun barayanya. Kacipta baraya nuju tahlil kadatangan ku pocong, patak riweuh. Eta hanca teh mitranya. Kumaha tuh mitra lanjunganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Hai aya naon ieu teh aya naon Maisah? Ceuk Pak RT bari melong ka Maisah jeung baturna nu katempo meuli ngadegdeg. Itu Pak RT. Walon Maisah curugna nunjuk ka dapur, beungeutna sepa awakna ngeleper. Anu araya di dinya kabeh marelong ka Maisah lantaran ngarasa heran. Itu teh itu naon Maisah? Kukuncungan Pak RT, kukuncungan. Walon Maisah bari jeung gugup curugna tuluy ngacir ka dapur. Barang ngadenge kitu, Pak RT oding sarkum palebe kitu deui anu sejena bareng ngalieug. Gebeg sararea reuwas sabab di lawang dapur sidik aya makhluk bodas kukuncungan. Harita keur ngajanteng panonna anu boloto teh mencrong ular giler kanu araya di dinya. Ari sukuna ngangkang kawas ngagantung teu napakana palupuh. Ningali kitu pugu atuh sakura nu araya di dinya meuni calawak bakat ku reuwas. Kabeh beungeutna sarpa awakna ngaleleper jajantung ratug bulu punduk pating puriding sakujur awak jadi pating sariak paranas tiris kawas anu muriang. Balbe naon eta? Tanya oding bari ngadegdeg sedengkeun palebe ukur molotot reuwas. Ari sabab saumur hirup kakara harita nempo makhluk anu sarupa kitu. Makhluk bodas kukuncungan nyikikik seuri. Sorana ngirung mata kukurayeun. Nya puguh anu araya di dinya saurang oge taya anu bisa nyuara. Kabeh marelong ka eta makhluk keur kitu pok Pak RT maksakeun ngomong. Balbe aya ririwa. Ceuk Pak RT bari ngadegdeg bakat ku soak. Yah, ulah gempar, keun ulah hinglar. Walon palebe bari jeung gempeur. Palebe, tulungan kuring palebe. Tulung, mak Kang Oding, cing tulungan ya beung nyeri. Ceuk arwah nanyi one ngageuleuyeung maju ka tengah riungan. Ningali kitu puguh sararea gempeur. Sarata teu marikir panjang harita keneh pating korejat cengkat. Paburu-buru kana panto silih dorong silih suntrukeun jeung baturna. Nya puguh atuh kayan di imah jadi pahibut. Awewe pating jarerit pating koceak sabab karumpak kunu sejena. Samalah biotih nepi kalabuh kasuntrungkeun ku baturna. Jureg. Ceuk Kang Ipin anu harita lumpat pangheulana.
Olotrak buka panto saharita panto muka. Jeleng Kang Ipin luncat keluar. Satuluyna berengbeng lumpat estuning tenolih kana nanaon. Dituturkeun ku baturna tuluy pasting belecir ninggalkeun imahna Oding. Kituna teh bari jeung gogorobokan nyebut jurig. Samalah Pak RT jeung Mang Udung oge harita tuluy ngaberetek lumpat meniti paparetot. Jurig! Jurig! Aya jurig! Aya ririwa! Ceuk Pak RT bari lumpat muruka imahna. Sukuna nepi ka ti tatarajong bakat teuing ku sieun. Sendalna tinggaleun da teu kaburu dipake. Kayaan di imah jadi ribut mata kaweur. Oding sarkum kitu dipalebe nepi ka calawak teu bisa cacarita. Nyaksian kajadian kitu cikikik makhluk bodas kukuncungan teh seuri deui. Dasar manusia borangan. Aing rek minta tulung kalabur. Dasar teu uyahan. Ceuk eta makhluk. Kayaan di jero imah beuki pahibut bae mata kaweur. Di lawang panto nepi ka padadat hayang paheula-heula kaluar. Biotih jeung baturna pating gerewek pating jararit. Sedengkeun Maisah kalah mudupruk hayang lumpat teu kaduga. Sukuna karasa leuleus taya tangan pangawasa. Antuk nama ukur molotot bari calawak awakna ngadegdeg. Dina waktu anungan sakedeung. Jalma anu tadi ngariung ayeuna geus bubar. Anu nyesa ngan ukur tinggal palebe, Oding, Sarkum, Maisah, si Ojay jeung baturna si Coet jeung si Edoy anu harita keur ngareyek-yek. Tiluana nyerempod weh di juru beungeutna nepi ka sarpa. Kesang tiis ngoprot masuhan sakujur awakna. Bareng jeung kitu geuleyeung makhluk bodas kukuncungan teh ngadeukeutan ka palebah-palebe anu liukna teu jauh ti Oding jeung Sarkum. Palebe. Kang Oding. Tulung. Ceuk arwahna Nyi Oneng. Ngadenge kitu palebe Oding jeung Sarkum beuki soak tapi pok palebe maksakeun nyarita. Ririwa! Kaya itu nyingkah. Ulah ngaleuketan. Ceuk palebe paralak babacaan macakeun ayat kursi. Tapi orokaya anu bener ukur mimitina hungkul. Kadituna jadi kamana karep teu pararuguh. Sedengkeun arwahna Nyi Oneng angger bae teu daek ingkah. Anu akhirna jung palebe nangtung berbet lumpat muru kana panto. Samping sarung disingsatkeun ka luhur lantaran sieun kakojot. Juru turun kaburuan satuluyna ngabecir lumpat teu nolih kana nanaon. Jurig! Jurig! Ceuk palebe bari mangpret sorana kadenge kekeleuweuhan tuluy ngajauhan. Ningali kitu si Ojay si Coet jeung si Edoy bareng carengkat kitu di Sarkum jeung Oding. Bertek sakabehna lumpat paheula-heula muru kana panto. Tuluy julung-jeleng kaburuan satuluy namah pating belecir lalumpatan. Ririwa, buru lompat aya ririwa. Ceuk si Ojay bari lumpat sakuat tanaga di tukang baturna nuturkeun sarua pating gorobok nyebut jurig jeung ririwa. Jurig, ririwa, aya jurig jeung ririwa. Tembal si Edoy kekeleuweuhan satuluyna harita pating balacir patutur-tutur rek balik ka imahna. Kasugri kaum dangu urang kocapkeun kayaan di jero imah ngan ukur tinggal aya Maisah anu keur ngadegdeg bari calawak da teu kuat ingkah ka mamana. Sedengkeun teu jauh ti dinya ngajanteng makhluk bodas kukuncungan. Nyepuguh atuh nepi ka werweran ngompolan maneh sampingna baseuh teu karasa. Ma, ulah lumpat teu kudu sieun da ieu mah abdi Oneng. Ceuk arwahna Nyi Oneng nyarita ka indungna. Samalah geuleuyeung ngadeuketan. Nempo kitu Maisah geus teu kuat kukumaha. Antuk namah awakna ngagolepak leuleus kapiuhan teu inget ti bumi alam. Si emak kalah ngagolepak. Karunya teuing sigana sieuneun ku aing. Ceuk arwah Nyi Oneng bari melong ka indungna. Manehna ngarasa sedih lantaran rek menta tulung tapi saurang oge taya anu merosea. Samalah kalah lalumpatan.
Kudu kumaha ari geus kieu. Aing jadi sangsara teu boga tempat pikeun panyicingan. Rek minta tulung ka Palembe tapi manehna kalami lulumpat. Dasar lembe genyul. Ceuk arwahna Nyi Oneng ngomong sorangan. Sorana ngirung matak sieun. Ayeuna mah mending neangan Kang Oding. Lantaran manehna teh salaki aing. Asa piraku teu nulungan. Sanggeus kitu geuleyeung makhluk bodas kalawang panto anu katempona geus ngagemblang. Tuluy kaluar ti imah geus kitu ngageuleyeung maju ari maksudna rek neangan Oding salakina. Dijajabkeun ku sora angin anu ngaguruh jeung sora anjing babaung. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora jalma anu pating gorobok nyebut Jurig jeung Ririwa. Ngadenge kitu arwah Nyi Oneng curing hak geuleyeung majuna beuki gancang. Hayang nyusul kanu keur lalumpatan. Kocapkeun si Ojay, si Edoy jeung si Coet. Harita keur pating belecir lalumpatan. Hari tukangeun Oding jeung Sarkum nuturkeun sedengkeun Palembe teuing geus nepi ka mana da geus teu kadenge sorana. Samalah sora baturna anu sejena oge sarua geus teu kadenge. Kawasna mah geus narepi ka imahna sewang-sewangan. Kaayaan harita es tuning mata keueung jeung geueuman. Unggal imah kabeh pantona nutup anu bogana sakabeh nang harep-hep bari ngadedengekeun kayaan di luar. Kocapkeun deui si Ojay jeung baturna. Saenggeus aya kana sawatara waktu lalumpatan, akhirna reg-eureun palebah gaduh ronda. Kadenge napas senang harega kesang nangoprot sakujur awak sukuna karasa nyareri balas ti tatarajong. Aduh, capek oi, capek. Ceuk si Ojay bari rengha peranjuk bahamna calawak bakat ku capek. Sarua aing oge capek oi. Aduh, teuing-teuingeun geus dua peuting urang teu weleh panggih jeung Jurig we, jeung Jurig. Tapi dewasa anu beu teh nya? Tanya si Coet bari ngusap kesang. Make nanya Ririwa saha? Geus pugu Ririwana Ce Oneng. Apan kadenge ku urang sararean nyebut-nyebut ngaran Kang Oding salakina. Nya tapi nah make jadi Ririwa. Apan maotna gara-gara kapaksa. Matak pantes lamun ayeuna jadi kitu teh. Sigana Ce Oneng teu ridoeun maot ku cara kitu. Walon si Ojay. Bareng jeung kitu kadenge di tukang aya anu keur lumpat tayalian ti Oding jeung Sarkum anu harita geus nepi kadinya. Si Ojay jeung batuna ngareret ka tukang, gebeg duanana reuas. Lantaran ditukangeun Oding jeung Sarkum, sidi kakalayangan jelas aya makhluk anu tadi rupana jeung tangtunganna sarua bodas ku kuncungan. Riwa ngudag oi, lu maot. Ceuk si Ojay berengbeng deui atuh lumpat pangheulana. Ningali kitu si Edoy jeung si Coet sieun tingaleun. Berengbeng manehna oge lumpat teu srikna nepi ka ti babaranting notog-notogkeun maneh bakat ku sieun. Alah, Jurig. Dagoan oi, dagoan. Ceuk Oding ngagero kanu tiluan. Sedengkeun Sarkum jongjon bae lumpat ret Oding ka tukang breh katempo makhluk ku kuncungan geus beuki ngadeuketan. Sarkum, bodo lompat. Ririwa geus aya tukangon. Ceuk Oding bari ngabecir ngadenge kitu Ceuk Oding bari ngabecir ngadenge kitu Sarkum reuas lumpatna beuki tarik. Kang Oding, ulah lumpat dagoan Kang, dagoan. Ceuk makhluk anu bodas nyarita ka Oding men tadi dagoan. Rai atuh bulu punduk Oding muridi ngadenge kitu teh. Boro-boro eureun anu aya lumpatna kalah beuki tari. Akhirna limaan pating beretek lalumpatan patutur-tutur. Si Edoy pangheulana ditukangeun si Coet, si Ojay jeung Oding ari Sarkum pang pandeurina. Dituturkeun ku arwah Nyi Oneng ngageuleyeung pang tukangna. Sanggeus aya kana sawatara waktu.
Leok si Edoy jeung si Coet mengkol ka belah kenca. Nyurang jalan anu rada heureut kulantaran imahna aya di palebah dinya. Ngan tempatna rada ka jero. Ningali kitu oding nurutan mengkol. Sedengkeun Ojai mah tuluy bae lempeng rek muruka imah nabah omon anu jadi uwana. Ari Sarkum nuturkeun tukangeun ceuk pikirna oding aya hareupeun. Lantaran tadi basa oding mengkol teu katingalieun. Oding, dagoan Oding. Sarkum ngagero ka oding tapi anu digeruan taya nembalan da geus teu kadengeun. Lantaran oding geus jauh anu harita katinggalingan saukur tinggal si Ojai anu keur lumpat bari ti paparetot teu luak lieu ka tukang. Rek lompat ka mana? Dagoan, kuring dagoan. Ceuk eta makhluk bari seuri ciciri hilan. Ret si Ojai ka tukang breh katempo makhluk bodas keur ngageuleuyeung beuki ngadeuketan. Aduh, ampun, Derewa ampun, ulah ngudag kawing. Ceuk si Ojai beuki soak. Kitu deui Sarkum sarua sieun ka bina-bina. Sukuna karasa geus lungse balas lumpat sakitu jauhna. Tekung si Lila duanana anjog ka jalan anu ngolecer. Si Ojai lumpat ka belah kaler, Sarkum nuturkeun tukangeun, padahal imah manehna mah lain palebah dinya. Gok ka sisi susukan kadenge caina ngocor. Si Ojai gancang bentasan sasak anu dijieun tina awi. Satuluyna mapai sisi susukan hayang gancang nepi ka imah uwana. Dati dinya mah geus teu pati jauh. Jeung deui ceuk pikirna Ririwa Nyi Oneng moal nuturkeun nepi ka dinya. Tapi sabot keur kitu pok kadenge aya anu ngomong soranang nyirung matak sieun. Kang Oding, dagoan Kang Oding, dagoan. Gebeg si Ojai jeung Sarkum reuwas. Duana naret ka tukang tete lari Ririwa Nyi Oneng masih keneh ngudag ka maranehna. Sarta kadenge ngagruan ka Oding. Derewa, alah, Derewa kunaon si lain teh make tuluy ngudag ka kuring? Da kuring mah lain si Oding lain. Ceuk Sarkum lumpatna beuki alona pas senang ngahegak. Panon burial bun celik. Bareng jeung kitu solepak suku nanti soledat. Oloyong gebru Sarkum labuh kasusukan. Ah, aduh, tolong! Tolong! Sarkum gogorobokan menta tulung awakna nyang korah jero susukan. Untung cai susukan tetari kawantu susukan leutik. Sarkum roroesan hayang cengkat. Tolong! Tolong! Tolong, aduh, tolong! Sarkum ngagero deui ngadenge kitu si Ojai anu lumpat ti heula ngarandeg. Tuluy ngareret ka tukang tapi eueuh sasaha. Ngan kadenge aya anu kukucuprakan jero susukan. Kadenge aya sora jalma humarurung pok si Ojai tumanya. Saha eta anu bieu minta tolong? Kuring Sarkum, gawa tulungan. Ah, Kang Sarkum. Oh, kuring Sarkum, gawa tulungan bantuan hanjat. Walon Sarkum ngadenge kitu si Ojai gancang muru ka palebah Sarkum. Red ka jero susukan breh katempor remeng-remeng aya jalma anu keur kusah koserek hanjat tapi teu bisa. Lantaran rada luhur sajabat kitu kayan harita poek da puguhan Cipeuting. Samalah harita geus rek nincak ka saleureut kolot. Kang Sarkum, kunaon Kang teh tiga bros? Oh, puguh tiga bros. Suku ti Soledat. Oh, puguh oge tiga bros. Suku ti Soledat tatu kaciri tincakon. Oh, kitu sok buru atuh gawat naek, Kang. Keun kuing dibantuan. Sok gancang hanjat. Ririwa Nyi Oneng bisi kaburu nyamperkeun ka dieu. Ceuk si Ojai bari ngasongkeun leungeunna. Ngadenge kitu gap leungeun si Ojai harita dicekelan meuni pageuh. Ku si Ojai dibedol sangkan Sarkum disahanjat. Tekung si Lila Sarkum geus aya di luhur. Kumaha Kang teu kunaon? Ah, henteu ngan ieu we si ku tidagor kana gawir. Syukur atuh. Ayo Kang buru indit. Kuing mah palaud bisi Ririwa ngudag deui. Ayo buru Kang. Ceuk si Ojai. Cacap nyarita kitu cikiki kadenge aya anu seuri. Walah Kang Sarkum, Ririwa datang deui. Oh, hayu lompat ah. Bareng-beng si Ojai lumpat meuni ngabacir dituturkeun ku Sarkum. Duanana pating beretek mapai-mapai sisi susukan.
Telila leok mengkol kakatuhu beras kaburuan imah batur. Si Ojai puntang panting muru ka imah wana anu geus teu jauh. Kang Sarkum, ayo asup ka imah uing Kang. Ceuk si Ojai ngagero ka Sarkum anu aya tukangeun. Ngadenge kitu Sarkum mikir lantaran manehna embung ari kudu nyimpang ka imah Bah Omon mah. Lantaran ti sabada Titin jeung si Ojai ngawangun rumah tangga jadi teu pahade. Samalah anu sabenerna mah Sarkum teh embung lamun kudu ditulungan ku si Ojai. Ulantaran tadi eueuh baturnya kapaksa daek narima sabab lamun henteu moal bisa hanjat. Teu lila si Ojai anjog ka imah uwana. Kalacat unggah ka tepas. Kang Sarkum, gawat Kang ka dieu heula. Ceuk si Ojai ngajak ka Sarkum kituna teh bari culang cileung lantaran palau diriwa kaburu datang ka dinya. Sabab bieu oge geus kadenge deui sorana. Tapi ari jirimna teuing aya di mana lantaran harita teu kaciri nembongan. Kang Sarkum, gancang lupatna Kang. Ceuk si Ojai nitah gancang ka Sarkum anu geus beuki deukeut. Walah, kuring marek balik we ka imah sorangan. Walon Sarkum tuluy ngabertek lumpat teu narima kana ajakan si Ojai. Eta Kang Sarkum, Tapi kajeun lah harimbung mah. Ceuk si Ojai sup ka jero imah. Kabeneran pantona teu ditulakan. Sabab harita Titin Bah Omon jeung bojona acan sarare. Sanggeusna aya di jero imah si Ojai gancang nutupkeun panto. Sakalian ditulakan pageuh pisan. Durug-dug ngagusur meja tuluy dipake ngahalangan. Di luhurna dibugrugan ku kursi sangkan ririwa teu bisa asup. Keur kitu torojol Titin pok nanya ka salakina. Nanaonan Akang teh? Ceuk Titin bari melong ka salakina. Ngadenge kitu si Ojai ngaliuk. Aduh Nyai, cilaka, Akang diudag jurig. Walon si Ojai bari ngusap kesang. Dadana reng haperanjug napas senang ngahegak. Titin kaget ngadenge kitu teh. Rek ngomong deui tapi teu kaburu lantaran kapiheulaan ku Bah Omon. Aya jurig di mana Ojai? Tanya Bah Omon norojol ti patengahan. Dituturkeun ku bojona Ambu Yuyun. Di imah Kang Oding, samalah bieu teh tuluy ngudag. Anu matak gancang panto di halangan palaur jurigna milu asup wa. Kutanda kitu nya. Tapi nya eta teh, wamane mah keur ngalindur. Ngalindur kumaha hari wa. Apan uing teh teu keur sare. Lamun teu percaya mah bandungan we isukan. Moal teu geunjleuh gerasa lembur. Nah jurig naon anu ngudag teh Ujang? Tanya Ambu Yuyun bari melong ka si Ojai. Tarangna ketempo kerung. Jurig bodas ku kuncungan wa. Ih pokona pikasieun. Matana bolotot beungeutna sepa. Irungna dicocokan ku kapas. Ari sukuna ngalayang teu nampakna lemah. Ih matak muringkak bulu punduk. Walon si Ojai bari ngabirigidig da pugusieun rupa jeung tangtungan makhluk anu tadi ku kuncungan kagambar deui ngalangkang dina sawangan. Tapi nah aya nu kitunya Kang. Ya eta aya matak dicaritakeun oge. Geus lah ulah nyaritakeun deui pasoalan eta. Lantaran bisi kadengeun, kumaha lamun nyampeurkeun. Walon si Ojai koloyong ka patengahan. Dituturkeun ku nu sejen gek dariuk. Titin gewat nyucian cai kana gelas keur salakina. Sor diasongkeun gap di tampanan. Regot cai diinum mending ngalak-lak da puguh hanaang ti koro asa tuhureun. Kayaan di luar masih keneh cara tadi hawana keung jeung geuman. Kang, kumaha atuh ari geus kieu? Rek balik ka imah jadi sieun abdi mah. Geus teu kudu mikiran balik Nyai. Urang ngendong we ayeuna mah di dieu. Lantaran Akang oge sieun bisi di luar amprok deui jeung ririwa. Heuh geus tong baralik sarewe di dieu. Da kamar mah kosong. Ceuk Ambu Yuyun nyarek sangkan si Ojai jeung Titin sarare di imahna. Bener ngarah cokoong ari aya batur mah. Ngendong we peuting ieu mah, tapi ari imah tadi geus dikunci. Kan tenan parantos wa. Baraya cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.